Allah Subhanahu wa ta'ala cinta resep kajalma anu selalu maksakeun dina kebaikan, maksakeun dina kahadean. Jadi jalma anu maksakeun dina kahadean teh jalma termasuk nu dipikaresep ku Allah. Sugan we ladang tina maksakeun jadi butuh kana kahadean teh, ngerasa butuh karena kebaikan teh beh dituna lain ukur ngerasa butuh nyaeta ngerasa resep karena kahadean teh. Ari kahadean teh kebaikan teh seueur kebaikan teh loba. Aya istilah mun ku ayeuna mah rugi dong jelema teu maca Quran sajajar-jajar acan, rugi dong gue nama. Aya jelema teu sedekah ku permen sapotong-potong acan, rugi dong. Jelema teu tolabul ilmi teu ngaji bari kerek-kerek acan, bari sare-sare acan, bari pang tukang-tukangna acan. Hartina kebaikan maksakeun we. Walaupun eta kebaikan teh lamun ceuk urang mah asa sepele. Maknya sodakoh ku premen sapotong teu aya maknya. Maknya maca Quran sajajar teu aya maknya. Kitu maknya ngaji bari kerek, ngaji bari pangtukangna, ngaji bari sare, maknya teu aya maknya. Rugi dong. Non sababna? Sabab atuda di pengajian depan dihampura dosa, dilebur dosa, urang teh teu aya istilah rugi dina kebaikan. Maka kulantaran kitu urang tong termasuk jalma anu rugi. Hartina sok we sing semangat eta teh cacak maca Quran hanya sajajar, cacak sedekah hanya permen potong ngejaga seni neraka teh eta teh cacak ngaji bari kerek, cacak ngaji bari sare, cacak ngaji pang tukangna. Komo meureun lamun sedekah ku ratusan ribu, komo jeung jutaan mah, komo maca Quran jeung saain saruku, komo jeung menang satamatan mah gitu. Komo mun tolabul ilmi nya panghareupnya, nya panggiatna, nya pangcengharna, nya nyepeng pulpen, nya nyepeng buku, komo deui ngan kitu we. Allah mah anjeunna teu tiasaeun ngabales mun jalmi ngalengkahna sajengkal, hanya sajengkal ka pangeran teh berjalan ibadahna teh ta Allah mah ngabales moal sajengkal. Sasiku bahasa Allah. Mun urang ka Gusti Allah ngalengkah kana ibadah sasiku, Allah mah sadeupa. Maka urang ulah termasuk jalmi naon? Rugi dong. Teu sedekah permen sapotong-potong acan. Rugi dong. Teu ngaos Quran sajajar-jajar acan. Rugi dong. Dina 24 jam teu manggih berjamaah sawaktu-waktu acan. Rugi dong. Teu indit ka pangajian, teu ngaji bari kerek-kerek acan. Atau minimal bari kerek, bari pangtukangna, bari nyegrek bae da dihampura dosa. Komo lamun leuwih ti kitu. Kitu ge. Mudah-mudahan kahartos. Wallahu alam bisawab.